gitu. Alhamdulillah Kasep anak king bagja temen bingah temen uwa tiasa ngabagiakeun hidup duaan atuh ngiring bingah uwa pangintennya sejaba kaulan pikeun nyamut pikeun mapa ngabagiakeun hidup duaan ananging sadari ngiti kitu uwa teh ka ditu nyalira uwa teh ieu teh di urang absen heula anu dipengker penari aya penari araya syukur ari araya mah juru baksa geus ka ditu duaan kada ulah tuluy balik tah kitu aya nu hilap uwa teh ieu teh si Abu eta nini eta unggal ka mana jeung tinggalin si eta jeung di mana nya ampun Gusti si eta mah lamun aya tatabeuhan ka kara kurumuy geura si eta mah cik jang nayaga geura pek geura bere lagu geura si eta mah jok pring ah. Sok laguan siap kasusah ditambah lamun orang rumah tangga salaki teu ngarti kapan diimah tamahi upahan sorangan kapan bebesean durian anu kuat ulah nggak usah teh nggak usah sakitu diteramai aya kene ya teh atau ketempo di aduh Gusti kupek kumaha maneh atuh lah hadinya silaturahmi lawan urang teh kudu wajibna silaturahmi teh yeuh menyangkeun bebarayaan menyangkeun duduluran gitu tah pek we kadinya lamun geus ka tengahnya bahnya meh katempo gitu pek kumaha maneh we eta mah alhamdulillah damang ibu bagja bapak alhamdulillah itu mana aja katempo itu hei kabarana keur sasalaman keneh baru opek sasalaman keur ngidar hayang dilaguan deui laguan atuh bah tak gendong kemana-mana tak gendong kemana-mana enak no ajab no harapan jeda tak gendong kemana-mana tak gendong kemana-mana geus 5 bulan kuring bobogohan jeung manehna tapi tacan bebenangan ngan saukur ngobrol bari ngadeukeutan unggal apel teu aya kasempatan di imahna loba pisan gangguan da adina sok diuk dina lahuna sekali waktu kukuring diajak anu boek tapi manehna kekeremeh sieun dicekik tapi asa parese tong boro mepene malah lana lene ogi teu daek berean wae uing beki kesel hate asa teu dipalire
acan acan kene wah cicing lah. Aduh alhamdulillah aya kene beres aduh oh mas. Teh nah kok karawokan mah nya aya awewe kitu ampun Gusti nu agung. Geus capek ya orang pakaulan aja pakaulan orang bari sambil ngadoa abah teh kemana wae atuh lain orang sambil ngadoa sok ngadoa maneh mudah-mudahan anu ayeuna di istrenan panganten sing ngajantenkeun rumah tangga anu sakinah mawadah warahmah amin oge anu aya di dieu sadayana sing kenging panangtayungan ti Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya rabbal alamin